karena baru daknya aing mah anger ada geus kieu teh di karontekna teh barudak teh kanta eueuh caming eueuh mama si odeng mah da digawe ieu we kahirupan teh sorangan aja sorangan di arca aduh kumaha gitu jadi itu udah mual ayam kemari untung ngalah dua kalapati stok si caming ngalah hiji mah aduh gagal mun hiji mah pasti parebut gitu lah pada umat labuh di kieu nyara ratel atuh. Aduh. Kumaha atuh hirup teh aing mah. Sorangan deui, sorangan deui. Tang ting ting, tang ting ting, tang ting ting, tang ting ting. Aduh. Tetap tidak geus kudu kumaha nya. Geus kudu pieuna meureunnan, geus kudu heueuh kodratna. Sorangan wae gitu tapi heeh taning atuh anjir balik aduh geus kita sok baring aya kabeh barudak teh ari eueuh hiji acan eueuh sagulutuk acan ampun Gusti ya itu euy aya naon itu teh awi bisa pakai silat heula ya mah ya bade wah gitu oke lah kali ya nggak pada obat terus sorangan we rame-ramekeun sorangan lah dah urang silat mantap balik batur aing mah balik itu saha genut-genut nama asawawa aing mah euy hanya lebih heula manggul eta teh ai sampeun ini sampeun kenal mah Gusti mana Pak? biasa we ke kebonan lah pagawean mending we aya rek koplakan mah aya ala-alaeun mah gitu kunaon eta sorangan hulang-hulang kitu barudak kamarana
Puguh urang ge teh neangan baru Baru naon eta ragu naon? Mana? Beungeut tuh kehancur gitu. Anjir, bieu labuh. Oh. Geus puguh dan teu labuh ge hancur banget urang mah. Ngomong jeung kolot teh sing sopan kedokna dibuka tuh. Anjir. Emang gitu aslina? Ini lain kedok. Asli. Asli ieu teh tuh, asli. Oh, sugan. Ieu buk asli deui. Asli. Asli. Terus tinggalin aku mah gitu, Pak. Ya kan gitu karera biji itu aya yang kepala laur. Anjir. Heuh. Gotik. Asli ieu teh. Jeung saha kali itu? Jadi di itu mah di lebak mah loba di rumah. Lain Ada sorangan gula, mau eta, bedog pelaku. power Pokoknya bisi jangan pager naon bedog mah. Barudak kamarana gitu. Puguh teuing, unggal teuing sieun apa kumaha ku urang nya? Ya batur ge mikir 2 kali atuh dah babarengan wae ge. Puguh wa barudak teh ting sarieun ting kumaha ku urang teh wae teh. Teuing sieun disangka babaturan ting naon teh barudak teh. Anjir. Asal ningali di dinya liwat sing berbuat nyarumput. Ente mah tuh dage geus pas-pasan banget. Nyoro wae udud ke babaturan teh nya heueuh. Aduh ampun. Coba lobakeun duit moh tuh. Akimu baturan atuh nyalampeurkeun. Jika nama Zaman ayeuna mah kudu kitu. Wah, Mun urang loba duit tah sing suruduk baturan ge. aduh. Yang geus atuh warek balik lah. Keh heula. Cicing, anu poho ye. Naon? Udud. Oh. Era sebenarnya mah era wae Udah teh. ngurakeun ka parah gitu. Aduh. Era zaman sebenarnya mah aya. minta ka kolot tapi dah kumaha atuh anjir. Galain menta ieu mah dibere. Moal mah era. Mau era dibere. Mun menta mah menta udud atuh gitu kan. Kan ieu mah tadi nyesat. Nah, berarti ditawaran. Tadi mah nanya ke nungkulnya. Nanyakeun unggul. Menang. Oh, kumaha we teorina zaman ayeuna mah gitu. Era sebenarnya mah euy. Balangsak teh nemen-nemen teuing babaturan nu ngabaturan urut menta. Bae wa. Baik kok. Engke geus panen mah moal. Wah, Oh, gara baturan teh ajakan ngaliwat. Brak udud. Sing rariung baturan. mau tingalikeun naon ngaliwat, Pak. Urang di parabna ge naon? Daging betekok. Mau dibeli daging-daging lah, cuman daging betekok we. Ieu geura Mana mah? atuh. Yang geus warek balik lah. Geus burit. Eta beungeut bener kan nya. Jigang barudak teh meureungan tuh. Kala-kala. Dia ngarenga banget naon? Heeh, dibenerkeun saeutik sugan di terapi kumaha sih? Pijat terapi teh bisa cenah bener dah. Anjir, bener bermasalah mah dia. Ya coba. Eta boga kaca tadi mah. Tuh kacana ge pahareupeus. Ngaca paling ngaca urang mah. Ningali Sabar, sabar, Gusti. Kaca teh nya. Oh, siga alus. Oh, sabar. Balik, Pak. Oh ya, geus nya. Nuhun nya ya. Iya. Anjir. Tapi dah heueuh kolot mari ngomong teh sok nepi gitu kan hate teh. Beungeut cenah kondisikeun anjir. Beungeut aing ku naon anjing kudu dikondisikeun. Kemah ku aing koperasi plastik ah. Kagok ting. Tapi beungeut kieu teh bermodal euy. Beungeut kieu teh jadi modal alus. Daripada beungeut alus lah. Jauh omongan batur. Nyuruh balik aing ah. Kampung meni sepi-sepi teuing. Meni we jelema-jelema hiji acan ieu teh. Leuheung peuting. Ieu beurang meni sepi aing. Ari ieu teh kampung teh tanpa manusia kitu. Kayak meni ka empang sugana aya ulinan.
Kadieu salah, kaditu jalana. Juga Mang Jack kunaon itu sorangan wae aing jailan sia. Kunaon Mang Jack pulang cilung sorangan aing asal palaur ningali lagi aing jailan sia teleukeun we. Ya. Ulah jelema aya anjir. Ulah jelema. Kemudian dengki aing aing asa sareun Anda aing. Tapi teh heueuh sih tempatna rada angker. Tapi mah nya yang berang aing mah asa kumaha. Buat nyewa aing mah euy. Goblok eta naon deui wae. Goblok teh. Naon ya euy? Anjir. Ieu mah euy. Anjir ieu mah euy. Ieu mah euy. Anjir ieu mah euy. Itu si Amang kunaon ya? Mang kunaon? Astagfirullahaladzim. Goblok si Sugan teh saha? Taruh anjing. Kunaon Mang? Aing air riwa di ditu. Maknya Anjing goblok. Saker naon make jeung ngarewas aing deui. nya Amang teh dirubun ka dieu nya geus kurang ngireuwaskeun Goblok geus sia mah. Geus aing balik Lu balik Begitu balik. Urang ecan mandi ieu. Amit berbau yang balik. Lu balik geus burit ieu ayeuna mah cereh magrib di. Aing tarik balik kurang disesarkeun ka makam ene teh sareupna di. Ya Allah, ini anjir kayak di makam kieu. Allah, Gusti, tuh sieun, mahal dia tuh, kayak di makam kieu. Teteh, lamun disalah mah teteh, pak pasaran.